tangdi saran tim kulinya mangga ayah cucu deui anu pisanyarengan mangga diantos pisan panggeus. Hatur nuhun saperasa. Tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok panto hate diketok. Diri muyung pikir bingung geuring nangtung ngalang layung nu di dagoa si mimin torojo cucu deui. Tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok sora panto diketok. Kalabatan kaedanan henteu puguh rarasaan nu diharapkeun si mimin torojol cucu deui. Unggal sayang harap dipapangi jeung anu datang ngadon si cucu. Ngawani-wani rek indik nganjangna ka imam mimin di tengah jalan dicegat cucu. Unggal sayang harap dipapangi jeung anu datang ngadon si cucu. Ngawani-wani keur indik rek nganjang ka imam mimin di tengah jalan dicegat cucu. Tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok panto hate diketok. Daripada jadi jangan nu tungtungna mata arah geus kapalang nasib sia. Ya sudah, cucu saja. Cuk, ayo atuh ni bolak-balik wae. Sok pate cewek wae. Kang, buat senya mantak cucu kaditu kadieu teh sanes naon aya 5 masalah. Kahiji emot wae ka akang, kadua kaintenkeun wae, katilu doyong tepang wae, atuh kaopatna aya hate kadua leutik, anu terakhir kalima eta mah rupiah, urang ge pada ngartos kan. Cucu. Ngartos kan? Ngartosnya. Tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok panto hate diketok. Diri muyung pikir bingung geuring nangtung ngalang layung nu di dagoa si mimin torojo cucu deui. Tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok sora panto diketok. Kalabatan kaedanan henteu puguh rarasaan nu diharapkeun si mimin torojol cucu deui. Unggal sare diharap mimpi papanggih jeung mimin anu datang ngadon si cucu. Ngawani-wani keur indik rek nganjang ka imam mimin di tengah jalan dicegat cucu. Unggal sare diharap mimpi papanggih jeung mimin anu datang ngadon si cucu. Ngawani-wani rek indik rek nganjang ka imam mimin di tengah jalan dicegat cucu. Tok ketok ketok sora panto diketok. Tok ketok ketok panto hate diketok. Daripada jadi jangan nu tungtungna mata arah geus kapalang nasib sia. Ya sudah, cucu saja. Lumayan ya kan? Lumayan. Unggal sare diharap mimpi papangi jeung mimin anu datang ngadon si cucu. Ngawani-wani ke diri rek yang tak imah mimin di tengah jalan dipegat cucu. Unggal sare diharap mimpi papangi jeung mimin anu datang ngadon si cucu. Ngawani-wani ke diri rek yang tak imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Unggal sare diharap mimpi papangi jeung mimin anu datang. Capek cucu. Ngawani-wani ke diri rek yang tak imah Hatur mimin di nuhun. tengah jalan Pangrojongna. dipegat Pastikan kakang kecisan raoseun.
Atuh mah. Kamu sami. Ngawani-wanikan diri rek nanya ka imah di tengah jalan dicegat kunti.